Kurang tong heula we silulut teh sorangan, tinggalin lah aya jeung eueuhna. Heeh, sok ada. Kuing eta tong. Kuing heuh. Make ieu tah jelas. Set. Mantap. Silulut teh. Wah, waduh si Dina. Ieu mah dibejakeun ka barudak. Oh, sia silulut teh. Cinyaan ngawadul mana Dina. Wah, kemaluan informasinya. Geus Untung geulis. balik aing geus ngakalkeun waktu. Balik Mani heula aing, mani heula. Aya nu nanya teh Dina. Iban. Itu ibu kudu cabul ya. 50 juta ngajual sampo, Bos. 50 juta. Bisa ya, ting dukun si mayor. Saya wis yang kasih mayor atuh. Ada wing teh mintin lagi heuh da tukang pung si teh ngan aya kana peret kan bukan we benar jangkar kengit. Pun aing mah geus percaya deui ka omongan si mayor mah. Peng teh nying aing ditilik 50 juta bae. Tah, yo dukun maksud teh. Allah itu si lanceut kabur. Hei. Beunang cuma teh ku aing. Dukun cabul palsu dah yang dari 50 juta. Ampun. Tanggung cepet. Sok ya, pareman motor teh. Lain aing eta mah kemarin aing. Main aya kemaran ku sarua. Kemaran da aing teh boga kemaran. Nyanya. Pira ku deuleu kieu atuh setelanana ge. Oh, betangnya. Da lain aing. Heuh hampura nya. Bisi, iya, bisi kurang rek di iya, di tangan kayak mana? Atuh urang teh nya. Jika tuh. Siap. Ayo nya. Berat motor nya. Anjing motor aing. Alah. Motor aing. Alah, heueuh poho euy. Aling turun. Atuh, heueuh teu boga motor tangnya. Ayo. Kurangnya. Oh, Sama motor bus udah tuh. anjing teh hirup nih. Kenapa nih sekedap pesan? Neng rumah gelis, nengek kemang, lebih cantik, berki boblok kan neng. Itu si Dede. Nan lu hari mana? Terus apa orang saya kasihnya teh? Mereka ngomong ke nanti. Neng dah mata sasep kalau lu. Lu kurang curhat ke mana mah? Ya orang di sarua sebenarnya apa bogo? Tekunan naon? Gitu nih. Tentunya gara-gara neng aja ditampar ku barudak. Aduh, kumaha ya teh. Budak kawin, teu boga duit teh. Si Api teu gawe. Kumahanya. Nikah kota begitu. Dieu ya teh. Satu orang telepon heula di Cikarang.
Assalamualaikum. Halo. Orang saya teh. Ya abi anu ti Cibitung. Neng Resti. Mohon pugu ieu wa ieu teh abi teh aya Priyogi. Ieu nya ieu teh da geuning si Lulu ning wa apal teu? Oh si Lulu. Tah erek dikawinkeun da kumaha ning geus mawaan we lalaki. Ka imah daerah geuning kita tangganya. Mending jadi kawin ke atuh udah gede. Man ieu teh kieu ieu teh ta si bapana teh kalah teu gawe nih. Ciuris gawe. Henteu puguhan. Alah cicing we di imah nyawa manuk. Pangedulan we meuneun ieu mah tuh. Heeh tah sugan we kitu di uwa tah aya gawean. Iwa ieu mau puker kosong sok ka dieu. Tur nuhun wa ieu. Ya sampai neng sok. Assalamualaikum. Nelpon dulu si AA. Halo. Lagi di mana? Oh, lagi di rumah. Sama siapa? Main yuk. Aku lagi di jalan. Kau tidak bisa Aku jemput ke sana ya. hati abdi ninggal. Tadi katanya di rumah. Kebetulan motor AA rusak. Oh, ya udah yuk jalan. Ayo. Tak kiri karena Pinggir kopi. Pinggir tehnya aya obroleun nya. Ami rek ini ka Cikarang. Wah, mainnya. Erek ka ieu we ka UAC ka ditu. Ari api di dia jeung saha? Tuh kumaha wayahna we da ieu ayeuna sok geuranya si Lulu teh rek kawin. Kumaha teu boga duit. Apa usaha? Bae we ulah dipikiran atuh kumaha api we. Da anggar atuh api. Api teh teu gawe nyowe manuk. Geus we lah ami ka ditunya ijinan. Heeh we atuh jing. Gimana ya? Iya we.